Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamiarsa sampurasun wargi-wargi sadaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang tepang dangu deui dina pedaran acara dongeng enteng anu kajomantarakeun di radio Kameumeut kasugri sadaya. Ayeuna urang baris medar carios naskahna ditulis ku Mang Giok. Dinten ieu urang tos nincak bagian kalima dupi carios anu baris kapedar dina judul Uru Ara Cameti Galing episode Si Injuk Kawung. Cenah lalampahan ieu carios teh kasugri pamiarsa. Naon wae rupi-rupi kejadian anu baris kaalaman tur nu baris lumangsung dina ieu carios, mangga geura bandungan ieu carios ti ngawitan dugi ka tamatna engke. Kang Gilang saprakanca di studio ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun hiji carios karya Mang Giok dina judul Uru Ara Cameti Galing dina episode Si Injuk Kawung. Kekuatan ngadadak pentrok nimbulkeun sora anu ngebretruk lir sora martil nu diadukeun. Dua hawa pating sariut antara panas jeung tiis pating caruit kasakuleaheun eta patempatan. Ngan ebreh indungna timbulan ka tembong kateter. Sukuna mundur nepikeun ka sababaraha lengkahna ka tukang. Malah ka tembong ambekanana reng hapranju. Dadana anu nyeseg teh ka tembong turun naek. Kalepek ngadadak di sisi walungan anting wulan ngelepek sigana mah saking ku kaget turu wasna. Anu tangtuna bae oge ngagetkeun anu keur bitotama. Meh bareng laluncatan bari tinggal ro ngantang tu bae nu pangheulanan tepi teh Ki Widura. Nyimas, kunaon nyimas? Ceuk Ki Widura bari ngaragap urat nadi anu aya dina pigelang leungeunna. Gebeg. Ka tembong manehna ngagebeg. Sabab karasa kulit leungeun eta wanoja teh cambewek siga cai ibun mangsa janari. Juragan, kunaon nya anting wulan salarosna? Memeh nembalan indung nanting wulan anu lah Nyai Mayang teh rumeng hapeula bangun seungga geus kitu rumahuh bari pok nyarita. Widura, kasakit manehna kanceh deui. Kasakit
sakit naon? Saumpama manggih karewas atawa kakaget, manehna sok ngadadak ngalepak bari sakujur awak na samewek tiis. Kukutan gitu? Samemeh Ki Widura bisa mariksa nu leuwih jauh. Ngadadak kadenge lengkah-lengkah suku murupa lebah dinya. Lamun nilik kana sorana mah jelas lain saurang dua urang. Widura, ibu apal anjeun lain jalma jahat. Hampura tindakan ibu bieu. Desa wios juragan. Malih sabalikna nu sakedah dihapunten ma abdi. Ayeuna mah kieu bae. Demi kahadean si Nyimas jeung anjeun sorangan, leuwih hade tinggalkeun ieu patempatan. Sabab lamun si Kakang Suradipati jeung nu sajana nepi ka Arapaleun, urusan bisa jadi leuwih runyem. Nam ka itu? Tapi Sing karunya ka ambu jeung ka si Nyimas. Nam, geura indit. najan sakali ieu mah sora Nyai Mayang teh semuleuleui, tapi eusina angger mangrupa panundung anu matak nyentuh. Jung Ki Widura nangtung meme indit pok nyarita. Juragan, ieu sadayana kalepatan sim abdi. Kikutuna sim abdi nyuhunkeun dihapunten. Nyai Mayang unggeuk, sedang sora lengkah suku beki deukeut, geus puguh sora nu gegeroan. Kolepat, lir kalangka ngaliwat, jirim Ki Widura geus ngaleungit samemeh anu gura-gero daratang. Ti kaanggangan ku Ki Widura katingali, nu daratang teh memang juragan Adipati katut para senapatina. Malah akipatih Darbaseta oge aya, milu ngariung-riung Nyimas Anting Wulan. Pikeun sakedapan manehna ukur ngawaskeun di nu bala. Manehna sadar teu aya jalan deui pikeun kaluar salian ti eta liang guha. Kukituna kalawan sabar manehna nungguan di dinya ngadagoan kaayaan sepi. Sanggeus rombongan juragan Adipati arasup ka jero, manehna tuluy bae kaluar tapi basa rek asup. Di jero aya nu rojol manten sing horeng Nyai Mayang indungna Anting Wulan tea. Juragan, pokna rada kaeraan. Andika ulah waka asup ka jero Widura, sebab di jero masih keneh loba nu jaraga. Oh, unjuk sumangga juragan. Anggur mah ka dieu, ibu aya picaritaeun. Ceuk Nyai Mayang kituna teh bari nungtun pigelang leungeun Ki Widura. Nu rada sumeblak sanajan kumaha karek harita, amanah ditungtun ku awewe sok sanajan Nyai Mayang teh geus teu kaitu ngora. Tapi kangaranan manehna jajaka tulen anu memang salila hirupna teu weleh pagiling gisik jeung pada lalaki, teu wudu jajantungna nepi ka ratu. Gek diuk dina akar urut manehna tadi jeung Nyai Anting Wulan. Teu lilapok kadenge Nyai Mayang cumarita. Nah tadi si Anting geus kungsi cacarita ngeunaan ieu kuburan. Parantos juragan, cenah ieu teh kuburan Carogena. Nu matak eta Widura. Padahal kaayaan si Nyai teh keur bener-bener butuh nu jadi salaki. Tapi kari-kari salakina binasa dina leungeun si Durujana. Sabenerna ibu kurang puas mun teu langsung ngabinasakeun eta si Durjana. Ki Widura ukur ngaharuk teu nembal, nah hatena aya perasaan sarwa salah ngadenge ucapan indungna Anting Wulan kitu. Enggeus Widura, jeung deui cantang tu si Teregos anu binasa ku hidep teh si Teregos anu geus margasa salahkeun si Anting Wulan. Eta memang laras juragan. Kumargi musuh di ieu kadipaten sanes mung hiji. Ibu sapamanggih jeung hidep Widura. Nu matak ibu kacida pisan ati-atina ka satiap jalma anu deukeut jeung si Nyai. Ambu inggis manehna jalma jahat atawa sok disebut kirinyu. Nu matak hidep ulah nepi ka teu ngahampura kana tindakan ibu tadi. Sing percanten juragan, abdi ngahapunten.
lebah iri sidik. Sararea oge geus paham yen anu ngalakukeun Rajapati salila ieu teh lain seinjuk kaung, tapi hiji komplotan anu nginjim ngaran eta jago. Nu jadi pertanyaan, nah ngincer naon atau eta komplotan teh? Nah harta, kadudukan atawa naon? Mun harta, kadudukan pikeun ieu komplotan asa moal hese. Ku bisa nameruhkeun sapasukan prajurit Sunda di tapal wates oge. Eta nandakeun yen manehna teh boga kekuatan hebat pikeun nalukeun juragan Adipati Saparakanca. Ngincer naon nya? Moal kitu ngincer Nyimas Anting Wulan mah, tapi asana teh eta oge teu hese deui. Atawa moal mah ngincer hiji barang. Mikir nepi ka palebadinya tarang Ki Widura kerung. Bari ngangkat kadua leungeun anu katembong nanggeuy baki.
Coba ku abdi dicagapnya Kang. Cek Nyi Mojang pinuh ku perhatian. Sedang tekanya hawan tonggong leungeun geus napel kana tarangna. Tuh, engkang geuning rada haneut ieu teh Kang. Sakieu mah jamak nya Mas. Akang teu kunaon. Pokna kituna teh bari nyalieskeun sirah dina tonggong leungeunna anu camewek. Syukur atuh engkang ari teu kunaon mah. Abdi ngaraos bingah tur tarigreg. Panginten ka abdina oge tos moal kagok sareng asa-asa deui. Atur nuhun nya Mas. Kana perhatosanan hatur nuhun nya Mas. Sami-sami engkang. Kituna teh bari tungtungan ku nyicikeun cai tuak kana lumur. Mangga engkang dileueut. Hatur nuhun nya Mas. Hapunten di dieu mah geuning teu aya nanaon Kang. Ukur tuak sakati. Salaresna kasakit aneh naon anu tumibakana diri Nyi Mas teh. Geuning bet aya ku aneh. Ceuk Widura bari teu prarai nu kacaangan ku lampu tempel anu naplok dina bilik guha. Kieu Kang. Salarasna ieu kasakit teh aya hubunganana jeung si Injuk Kawung. Baruk geuning tiasa kitu Nyi Mas. Leres Kang. Kieu geura kawit nama ku abdi urang pedar ti awal mulananya. Unjuk sumangga Nyi Mas. Unjuk sumangga. Ceuk Widura panasaran. Ieu kajantenan di kawitan
Margi salami ngalatih eta ilmu abdi duaan kedah numpi di jero guha, bari dina kaayaan belucun, sarta dipahing pisan ngayakeun hubungan badan atanapi sapatemon. Nanging nembe oge jalan kadua sasi, abdi duaan tos teu kiat nandangan eta tata cara Kang. Dugi ke abdi duaan kagoda anu akhirna sapatemon anu akibatkeun lain ngan saukur tanaga sakti abdi duaan anu ngadadak musnah. Tapi abdi duaan ge kedah nandangan kasakit aneh. Papinuju kambuh teh abak abdi camewe Kang. Sabalikna caroge abdi nyongkap panas dugi kasalirana ngebul ngaluarkeun hawa panas. Aneh ieu kasakit teh datang sakali sewa, sarta ukur tiasa silih larepkeun antara abdi sareng anjeunna. Bener-bener kasakit anehnya Mas. Kiwari caroge abdi tos teu aya Kang. Abdi janten bingung Kang. Margi ukur anjeunna nu tiasa ngalarepkeun abdi ku cara masihan tanaga panas. Pami kitu akang ge kalarasan mibanda ajian tapak geni anu hawa kakuatanana sami nyata ngandung hawa panas. Cobik, ku akang urang cobiannya. Ceuk Widura sumanget. Terus bae manehna ngajakan pindah diuk dina kursi kana dipan. Sanggeus duaan dadaryuk anting wulan sina nonggongan geus kitu reup ki Widura peureum. Sarta mimiti napelkeun kadua dampaleungeun kana kulit tonggong anting wulan nu hejo carulang. Ngaso heula ngaso kasugri pamirsa. Mangga nu bade ngaropi ngopi heula, nu bade kacarai heula. Dongengna urang ngaso heula sakedapannya. Ngaso heula ngaso. Sugri pamiarsa sabada tadi urang ngaso, nutos ngaropi, nutos kacarai, mangga gira maranco deui payunan radio Sawangan. Urang teraskeun ieu jejer carios anu nuju dipedar ku Kang Gilang saparakanca. Mangga wilujeng ngadangukeun. Lalaunan tanaga panas dialirkeun ngaliwatan sapasang dampaleungeunna. Tapi bet mata kaget, hawa panas teh teu daek ngalir. Jalan getih anu aya dina tonggong eta awewe siga anu geus beku katutup hawa tiis teh. Ki Widura nambahan dayana, tapi keukeuh hawa panas teh teu sanggup asup kana badan eta wanoja. Sanggeus sadar yen usahana gagal ngan berai bae manehna teh bentak bari nurunkeun kadua dampaleungeun. Breh ka tembong nyimojang geus jang hareup ka manehna. Bledag. Asaya gelap ninggang sirahna. Panon buncelik pangacian langsung hiber demi ningali anting wulan hareupeunana. Breh eta awewe teh geus buligir. Kang Widura, tareka model kitu teh salerna tos dilakukeun ku sasaha kalebat akipati.
nanging hasilna nol. Tanya nu metu. Tapi kunaon? Sadira teu nyarios samemehna. Ceuk Widura galagapan. Ti corona ngorok siga dikeum ku cai tua. Supados akang percaya tah ieu luhureun bujar abdi aya tanda hideung. Nya ieu pisan kasakit anu jadi mata holangna. Ki Widura teu nembal. Panonna melong tanda hideung di antara kulit anu ngagelempong. Kasakit abdi bakal rep saupami akang ngalakukeun cara anu dilakukeun ku sorge abdi. Kumaha carana? Ceuk Widura bari ngalius micen beungeut. Teu wasa nempo pamandangan anu saumur dumelah karek pisan katempo ku manehna. Heug dina jarak anu sakitu dekeutna. Akang kedasa patemon sareng abdi. Tah, ku cara kitu hawa panas bakal tiasa lebet ngelerepkeun kasakit abdi. Oh. Waktosna saeb ka Sugri. Mangga urang cekapkeun dugi ka dieu heula ieu pedaran dongeng anu judulna Uru Ara Cameti Galing episode Si Inju Kawung. Urang teraskeun deui hanca dongengna enjing dina waktos sareng galur anu sami. Kang Gilang saparakan pamit. Wilujeng kantun permios.